Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saraswati saterusna dicaritakeun ngeunaan kajadian anu lumangsung di Banjarwulung. Kaayaan pesta anu keur lumangsung teh jadi kacau alatan ku ayana kadatangan si Keling anu naik kana luhur panggung nangtang tarung ka gempar. Kabehanana sakur ngabandungan atau kabandungan ku Saraswati harita dicaritakeun ka Bah Madun jeung Emul anu harita ngabandungan pada daria kana guaran carita anana Saraswati. Sageusna cukup mereka teranganana Saraswati mungkas caritanana. Tak kitu anu matak abdi ayeuna tiasa aya ka dieu. Mung abdi ge henteu tenang upami teh mah dugikeun katarung antara Ludira jeung si Keling. Kumaha pungkasanana? Da abdi tos henteu ngemutan di naon-naon, anu penting kedah engal kalembur we. Alah. Nyaan hebat pun kitu mah eta si Keling teh. Gempar dirubuhkeun terus nangtang tarung ka Ludira si Jayalaga. Anu hebatna deui mah tiasa ngabebaskeun saira Nyimas. Kumaha jang Emul kungsi ngadengi ngeunaan si Keling. Nya ari beja mah geus nepi, Bah. Geus nepi beja mah. Si Keling teh kabilang bocah saktinya banyak anu tahapan ajen pangartina teh lain lumayan, Bah. Wah gitu. Iya. Da eta we cenah Surandaka jeung urang karaman ajak bayangan ge ngan ku sageprakan langsung rubuh, Abah. Punten dupi pihakna Ludira nah moal aya anu nyusul ka dieu kitu Ciraswati. Nu mata geus hayang geura tepi ka lemur oge, Mul. Tah ayeuna kabeneran aya Mul di dieu. Urang badanten ayeuna mah, Bah. Upami abdi tetep aya di dieu jelas moal aman. Pihakna Ludira pasina oge bakal aya anu nyusul ka dieu. Margi ku sawangan abdi mah, Bah, si Keling moal mampu pikeun ngukulan elmuna Ludira si Jayalaga, Bah. Ke. Tenang heula Nyimas. Tenang. Tuang putra Nyimas Saraswati mah aya di bumi Nyi Nur ku Abah dititipkeun. Janten maksad sarira Nyimas teh badanten kumaha ieu teh? Cobi mangga jelaskeun Nyimas. Abdi sarangpun anak kitu di Abah. Urang kedah ngantunkeun ieu lemur, Bah. Margi upami tetep aya di dieu moal aman, Abah. Abdi aya emutan urang pilarian we Sumerlegok Panamping anu dianggo numpi diri ku Kang Rawing. Sanes bae eta tempat teh kawilang arang langka anu apaleun. Atuh langkung nanti eta abdi hoyong terang kumaha kaayaan Kang Rawing dina waktos ayeuna, Bah. Tah kaayaan di dieu mah sementara waktu. Abdi rek percayakeun we ka Mul. Kitu emutan abdi mah, Bah. Oh, janten kitu maksad salira Nyimas mah nya. Ali Abah mah moal bade bah kana eta kaputusan ti salira Nyimas. Memang leres urang kedah milarian tempat anu aman Nyimas. Upami tetep aya di dieu mah engke upami aya nu nyusul ka dieu ti pihakna Ludira teh bade kumaha mayunana. Tah ayeuna kumaha yeuh ceuk Jang Emul. Da Nyimas Saraswati mah mercayakeun ka Jang Emul keur ngawakilan pupuh lemur. Kumaha nya? Atuh ulah abdi Ciraswati milarian we atuh anu sanes ceuk. Saesna naon bilih warga seur anu teu satujueun ke.
Abdi alim. Alim picarioseun ceu. Mun da henteu sami jalmi teh. Aya nu resep, aya nu ngewa ka abdi teh. Saraswati nitip antep ka Mul terus kedal di lisan. Mul kudu ngarti, Mul. Ieu kaayaan anu karanapan ku Ciraswati teh kawilang hal anu beunang disebutkeun samporet waktuna, Mul. Mun kudu riungan heula jeung para warga. Sedengkeun Ciraswati jeung budak itu di Bah Madun. Dina poe ieu keneh kudu buru-buru rumahku ka Sumurgog Panamping teh ya, Mul. Tah jadi wayahna we, Mul, ulah rek nolak kana kapercayaan ti Ciraswati dina waktu ayeuna, Mul. Nyaradas henteu, Bah? Laras itu nih Mas. Jadi jang Mul mages henteu kudu bingung jang Mul. Kali jelaskeun we engke dina riungan kapada warga ngeunaan kaayaan karanapan ku Nyimas Saraswati gitu. Abah boga kayakinan bisa ngarti sarta ngajenan ka jang Mul. Anu ditibanan pancen ku Nyimas Saraswati. Ngawakilan inyana pikeun sementara waktu. Jadi jang Mul pabantu ye ka Nyimas Saraswati. Mul ngabagikeun paneutupna ka Saraswati jeung Bah Madun, teu lila terus nyarita deui. Ya, di Ciraswati kitu di Bah Madun percaya mah ka Mul. Ya, rek bisa nolak kumaha. Da Mul ge ngarti ye kaayaan teh memang kawilang darurat. Mudah-mudahan we para warga bisa ngerti oge. Nun teh percaya ka Mul gitu nya, Bah. Tah. Terus aya kasapukan kieu mah jangakeun we ayeuna mah kumaha saira Nyimas. Ali Abah mah ngiringan we lah sakumaha disaurkeun ku Nyimas tadi. Ulang ngabujeng ka Sumurlegok Panamping teh ya. Ali harapan mah mudah-mudahan we atuh dugi ka eta tempat. Kaayaan tuang laka teh tos rada sakinten. Komo pamitos pulih sapinuhna mah. Cekinten bagjana kanggo urang ieu Mas. Nyatang tuh be bagja nu taya babandinganana, Bah. Mari ka Bandungan ku abdi teu aya munculna Kang Rawing teh. Marotah deui jago jeung jawara anu tadina henteu wani nemongkeun diri teh, Abah. Kabuktian jalma anu saperti Ludira si Jayalaga. Kabilang jago anu candi lama kalangan, tapi geus loba anu jadi korban tina kelakuan anu samemena kasasama, Abah. Laras kitu nih Mas. Sila kelaku kajahatan teh cing pucung hul deui ayeuna mah. Dan nuju tuang raka nuju sehat mantong boroning jago anu biasa Nyimas. Jalah dedengkotna jago anu tindak lakuna sewenang-wenang. Sumuhun ki buyut ireng apan diayolan ku tuang raka mah. Balukartina eta tarung tandingan nu ngajantenkeun tuang raka tatu di lebet teh. Lumatak Abah mah teu weleh mantengkeun pangdoa we. Muga jang Rawing muhun tuang raka teh saenggal pulih di saperti bihari nya Mas. Lumatak ayeuna mah urang ka Sumurlegok Panamping we, Bah. Mudah-mudahan we eta tempat teh saenggal kapenna ku urang. Urang sanes bae aman tina udagan jalma ti pihakna Ludira si Jayalaga, Abah. Tapi bari tiasa ningali kumaha kaayaan Kang Rawing dina waktos ayeuna. Jadi wayahna Mul mah ulah rek nolak kana kapercayaan ti Ciraswati, Mul. Pikeun ngawakilan sementara waktu ngalaksanakeun pancen salaku pupuh lembur. Atuh Mul oge sing bisa dipercaya deui narima ieu pancen teh. Mangga ceu, mangga ceu. Mangga.
Abdi bakal upaya sakuatan naga ngalaksanakeun pancen sakumaha nu diharapkeun ku Saraswati cek. Harapan mah mugi be ulah lami ngantunkeun kampung kahuripan cek. Kang Rawing saenggal pulih deui saperti bihari. Mohon da sadana warga ge sami miharap Kang Rawing enggal sehat deui. Kitu nyabahnya. Iya benar gitu Jangmu. Pokokna mah saur Nyimas Saraswati ge sing bisa dipercaya. Hartina ulah rek ngamomorikeun kana eta kepercayaan sing bisa ngurus ngatur kahirupan warga sakumaha nu saira ye dilakukeun ku Nyimas Saraswati Jangmu. Bisi aya jalma ti pihakna Ludira nya nu datang ti Banjarwulung mah. Sebutkeun we ku Jangmu Nyimas Saraswati can aya mulang kapilemuran gitu. Atuh abah geus cilardunya gitu. Keur wae da ngabohong lagi keur kasalamatan eta mah. Mun nanyakeun Nyimas Rasandi putrana Nyimas Saraswati dicanak gitu ku akina duka ka mana gitu. Ku jawaban saperti kitu ge bakal ngabuntul aku tah. Jalma ti pihakna Ludira teh. Kumaha sapu ku pami kitu Nyimas? Satuju Abah. Nya kitu we jawaban mul mamul. Mun aya anu datang ka dieu neangan bari nanyakeun Saraswati jeung Mbah Madun mah. Abdi ayeuna beberes heula. Bade beberes heula angwan keur salina Santi bah. Cek Nur, cenah ka dieu heula we atuh sakedap mah. Abdi rek nuhunkeun tos tilu dinten katitipan pun anak. Wah, Ngaji Mas. Ayo tuh Jangmu. Urang ka imahna Nyi Nur. Oma Jangmul ulah rek bingung dina ngalaksanakeun pancen ngawakilan Nyimas Saraswati nya. Kudu percaya diri. Tapi ulah terus jadi gumede atawa rasa maneh. Nya panjang mul ge apan kumaha tindak tanduk Nyimas Saraswati salaku pupu lembur. Nya. Hayu urang nepungan heula Nyi Nur we nama Jangmul. Mbah Madun jeung Emul maredal sila. Sedengkeun Saraswati terus milihan baju salin anu rasanti. Dina poe eta kene Saraswati bari ngais rasanti di baturan ku Mbah Madun. Bari mawa buntelan harita kebat lumampah rek ka sumur legok panamping. Caturkeun di guha sumur legok panamping. Si Rawing anu saila ieu ngagoler dina batu nemprak datar tea nu disebut batu pamunah rasa. Harita kaayaan tatu di jerona geus ngurangan pangaruhna. Sanajan tacan pulih sapinuhna tapi si Rawing geus bisa ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana. Waktu datang wanci peuting dina kayan si Rawing keur diuk sila dina luhur batu panumbarasa. Ngadadak di luareun guha kadenge ku si Rawing sora angin anu semu ngaguru. Sawur jeung sora angin harita aya sora anu handaruan, sora lir anu minuhan orohangan guha. Wah, Rawing, keluar Andika. Lain bener-bener Andika pawaris ilmu Eyang Jatinul Alam. Coba datang tepungan ya diri kaula anu ngawasa alas balewasa. Leuweung anu teu jauh ti dieu. Kedatangan Andika kaya patempatan ngadatangkeun pangaripawa anu kurang hade keur pangeusi leuweung. Hasok keluar Rawing.
Buktikan Andi kamu benar ngarasa jadi lelaki nu sajati. Kaula sang yang rupan. Haja datang. Hayo keluar Andi Karawi. Si Rawing bisa ngerasakeun ku kasakitan batina. Anu nyarita teh jelas mibanda daya kekuatan anu luar biasa. Kugeteran sorana batu panumbah rasa anu keur didiukan teh jadi semu anu ngageter. Si Rawing sengkat nangtung babatek heula cangkeng terus nyarita dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan. Rek naon atuh sang yang roban. Apanan kuring mah wawugeh teu jeung anjeun teh apanan. Apanan kuring henteu ganggu ka diri anjeun apanan. Sok aya wae nyang mah. Kuring keur ngarasakeun geterna alam ieu teh nyang Kalau kadatang balik jeung ngaganggu ieu mah. Kaula memang ngahaja ngaganggu Andi Karawi. Sabab geus jadi katang tuan anu lumaku. Setiap anu numpi diri di jero guha sumur legok panamping kudu diuji ku kaula kamampuan dirina. Sok gancang kaluar Rawi. Ku kaula didakuan di luar Rawi. Hasok we atuh asup ka jero. Kadieu yang apanan didinya nu hayang panggih. Buat kalah ka kuring anu kudu nepungan. Kuring ge apa didinya teh di alam gaib. Tapi ulah ngagawekeun kuring atuh. Jadi kuring anu kudu nyampeurkeun apanan. Apanan yang anu hayang panggihin. Wah, ente kudu loba carita Rawi. Kaula geus aya kasapahaman jeung Eyang Jatinur Alam. Mun akhir barining supagi aya jama anu wani datang sarta lumpit diri di sumur legok panamping. Kaula diberi hak pikeun nguji kamampuan dirina. Uji dirina lumatak buktikeun mun bener Andika ahli warisna. Sok keluar Rawing, keluar. Ngagawekeun ieu mah sang yang teh. Daguan atuh kuring keluar ieu nyang. Kelanan tong waka ka mana-mana. Apanan hayang panggih lin. Apanan hari panggih mah apanan kudu jonghok. Ke kuring kadinya nyang. Nyalsina keran si Rawing harita terus meru kaluar ti jero guha. Barang kaluar ti jero guha harita angin ngadadak ngagelebung. Suara anjing babau ngelawung. Lir upama aya aweuhan. Cahaya bulan anu keur purnama nyaangan eta patempatan. Si Rawing bisa ningali aya cirim anu jangkung gede 2 kalieun ukuran jalma biasa. Sorot panona moncorong teu beda ti mata maung. Make jubah warna peureum.
bukna panjang kawas buk awewe. Kaula sang yang roban anu ngawasa alas ban lawasa kaula. Kaula sang yang roban anu ngawasa alas ban lawasa anu aya di daerah. Rawi, ayeuna kaula datang pikeun nguji kamampuan diri Andika. Mun bener ngawaris ilmuna Eyang Jatinur Alam. Anu matak Andika geura saya gadiri. Buktikeun kamampuan Andika Rawi. Rupa-rupa pisan yang mah. Apanan panggigit kerek ayeuna apanan nyang. Apanan kudu puguh heula. Maingat semoga masalah neon-neon terus kudu ngabuktikeun kemampuan diri sagarupa. Apanan teu ngarti ka kulingna oge nyang. Ya, kudu ngajak anu carita Rawi. Lalin rek paloba-loba carita. Leuwih hade layanan pangadiwasa kaula Rawing. Tanah yang kekuatan kaula Rawing. Panas. Ngadada kayan eta patempatan hawana jadi nyongkab panas. Mun seuk dinggang dijago biasa mah piraku henteu ngagero kaget ku ayana hawa anu nyongkab panas saperti kitu. Si Rawing gancang musirkeun kakuatan ilmu pancering banyu. Ngangkat leungeun katuhuna bari nyarita. Ceuk nyang panas, ceuk kuring mah tiis. Hawa anu nyongkap panas jadi awor jeung geteran kakuatan anu ngalung hawa tiis. Kajadian saterusna pulih deui seperti biasa. Hawa panas anu nyongkap teh jadi sirna. Sang Hyang Roban nyurungkeun dua leungeunna ka lebah si Rawing bari nyarita. Dadah yeuh angin topan tali wawang Rawing. Ngadadak aya gulungan angin anu kelebug tarikna ka remulu kalebah si Rawing anu harita ngagunakeun ilmu pancering gunung. Sapasang suku si Rawing lir upama anu ngahiji ejeung taneuh. Napak pageuh nakeran. Gulungan angin anu ngagelebug anu nemrag kana badan si Rawing teu mampu ngageserkeun suku si Rawing. Gulungan angin beuki tambah kuat, tapi sapasang suku si Rawing tetep pancuh, teu geser saeutik-eutik acan. Si Rawing nyidakapkeun dua leungeunna meureumkeun panona, musirikeun kakuatan batina, musirikeun kakuatan ilmu pancering manunggaling alam. Sang Hyang Roban panasaran ngacurelat luncat bari majuna rajang. Rasakeun rubuh Andika Rawing. Hiat curelat cilung. Sang Hyang Roban anu majuna rajang dina jarak salengkah deui samemeh panarajangna geuna kana badanna si Rawing, harita tina badan si Rawing kaluar geteran kakuatan anu nemrag kana badanna Sang Hyang Roban. Curelat sawuk wer tias.
Sangyang Roban ngagerok kaget da cengkang ka tukang lir upama dibantingkeun kekuatan anu kacidarosana. Cengkang, koreang, gedebut. Sangyang Roban rubuh ngabebengkang dina kayaan leuleus taya pangan pangawasa lir anu kapupul bayu. Sangyang Roban dina kayaan ngabebengkang terus nyarita. Waduh, Tetela Andika bener ngawaris ilmu Eyang Jatinur Alam Rawi. Kaula rumah sakatitih pangarti ku Andika Rawi. Pulihkeun kayaan kaula Rawing. Kaula ditaya tangan pangawasa Lawing. Kaula geus janji bakal ngabdikeun diri ka manusia anu boga kamampuan bisa ngungkulan kekuatan kaula. Kaula ti alam gaib bakal ngabantu ka Andika Rawing. Bakal ngabantu oge katurunan Andika di mana kacangir Bangban kaancam bahaya kaula ngabdikeun diri ka Andika Rawing. Si Rawing ngarangkapkeun dua dampal leungeunna nyembah dina luhureun dadana neuteup seukeut ka Sangyang Roban bari nyarita. Gera mulang we kasarakan asal Andi Kang Yang. Waluya Sirna. Gelebug angin ngagelebug. Las kirim Sangyang Roban ngiles leungit ilang tanpa lebih ilang tanpa karana. Sawur jeung gelebugna angin kadenge sora Sangyang Roban anu tanpa jirim. Kaula aya di alam gaib Rawing. Sakumaha tadi janji kaula mangka geus jadi katangtuan anu lumaku. Kaula bakal tigin kana janji warek Cidra Subaya. Kaula bakal ngabdikeun diri umila ka Andika katut kulawarga katurunan Andika. Kaula mulang kasarakan Rawing. Kaula mulang. Sangyang Roban geus teu kadenge di sorana. Angin anu tadi ngagelebug jadi diganti ku angin leutik. Sora anjing anu babaung ge eureun. Anu kadenge ukur sora papaes peuting kayaning sora jangkrik cih-cir ciang-ciang jeung cari cangkas. Kajadian anu geus lumangsung pikeun si Rawing mah kawilang pangalaman munggaran. Diuji kamampuan ku Sangyang Roban anu datang ti alam gaib. Kitu kajadian anu karanapan ku si Rawing dina peuting harita. Caturkeun di Banjarwulung. Wanci kabeurangnakeun di jero imah dina kursi anu biasa sok didiukan ku Ludira si Jayalaga harita diuk si Keling. Sedengkeun sugali jeung amberku katut si Runtukahu dariuk sila dihandap. Si Keling anu harita keur cubarita. Aing jadi kawas raja gali euy. Maneh tiluan dariuk dihanap aing dina kursi aing kawas raja. Ngeunah nama ngeunah euy. Hayang nyatu, hayang hees atawa kebutuhan naon wae pasti bakal diturutkeun jeung dicumponan. Ngan aing tetep masih kene penasaran ieu teh gali euy.
maksudna panasan kumaha kitu keling cik sok jelaskeun ka Manggali kumaha naon teh anu jadi kapanasaran teh. Masih keneh belet maneh magali koplok ah. Apaan cek aing ge ngajedog di dieu teh ulah lila teuing sabab aing masih keneh panasaran acan panggih jeung si Rawing. Nu matak poe ieu aing kudu init neangan sumur legok panamping teh gali. Apaan si Ludira mah geus dipodaran ku aing. Kali tinggal si Rawing anu kudu diperenan teh. Anu matak urang kudu mantog poe ieu ya gali. Mati teh sia teh ha? Jadi gitu maksud keling mah. Nya hayu wae rek dit poe ieu oge. Ari keur Manggali mah tidak apa-apa. Tah, ayeuna ka kahu ieu jeung Amarkuk. Kudu beunang dipercaya ieu. Manggali kasep jeung Den Keling rek ini heula. Umatnya make Manggali kasepnya. Kudu bisa percaya pokoknya nama ya. Sabot ini kayaan diri ku dewek yang dipercayakan ka ilaing duaannya. Engkemun Den Keling geus beres merenan jiwa si Rawing jeung kulawargana. Nya tangtu bakal baik di ka dieu. Nu matak ilaing duaan teh ku Den Keling diberi kepercayaan keur ngawakilan heula. Tapi awas ya. Ulah mawa karep sorangan. Engke ku Manggali kasep bakal dibeja naon bae tugas anu kudu dilaksukeun naon teh kudu dilaksanakeun ku ilaing duaan. Tenang, dibejaan ku Manggali. Manggali kasep. Si runtuh kahu ngaret ka Sugali terus nyarita. Kagak usah khawatir Den Keling. Ame Manggali kasep. Mesti percaya ame kita berdua dah. Tugas akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang nanti akan diperintahkan. Ya, yang jelas kita akan kerja ame dah. Ya kan, Amarkuk? Nya bener kahu. Jadi Den Keling oge Manggali kasep teu kudu salempang tugas bakal dilaksanakan sakumaha mistina atau karep Den Keling anu rek neangan si Rawing sing aya dina kalancaran. Nya heueuh atuh ku aing kudu kapanggih si Rawing mah. Nu matak aing ge moal waka balik deui ka dieu. Lamun acan bisa panggih jeung modaran si Rawing jeung kulawargana mah. Si Ludira ku aing bisa dipodaran. Jadi aing boga kayakinan si Rawing ge pasti bakal bisa dipodaran ku aing. Coba cek maneh gali, aing bakal mampu moal modaran si Rawing ha? Ya pasti bakal mampu atuh Keling. Sanajan bener si Rawing teh menang julukan si Rawing jago tanding, tapi ke Manggali mah boga keyakinan Keling bakal bisa ngungkulan ilmuna si Rawing. Naon sababna Manggali kasep boga keyakinan seperti kitu? Nya keur ukuran Ludira si Jaya Lagawe anu kawilang dijaya sabab boga ilmu rawa-rawa teh apaan kabuktian ku Keling bisa diungkulan. Anu matak keur Manggali mah geus moal aya nu bisa mapakan lah karena kehebatan si Keling bocah sakti. Jenglen kabeh jago jeung Jawa Rage moal mampu ngungkulan si Keling mah. Nya heueuh atuh gali. Sora aing ku masepnya. Seri aing jadi anu kian. Rek saha mangkelukna anu bisa ngelehkeun aing gali. Cek aing ge mun nepikeun ka aing eleh tarung, aing mah mending keneh kojor. Naon sabab? Sabab waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Ah, gitu. Atuh sementawis sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.